Apal ciri-ciri orang Sunda? Biasana orang Sunda mah teu jauh tina heureuy cawokah. Tapi kade cawokah beda jeung porno. Ieu contona. Sato naon nu aya dina suku. Hah? Nyaeta sato paus kaki. Nuhun. Lamun leuleus lamot heula geus baseuh asupkeun. Benang kaput. Naon anu dikocok keluar bodas. Hah? Tip X. Naon bedana lalaki Bandung jeung lalaki Jakarta? Lalaki Bandung mah leuwih panjang. Lalaki Jakarta mah pondok gede. Naon euy. Naon bedana mobil anyar jeung penganten anyar? Ari mobil anyar mah aya lobang teh ngisi, ari penganten anyar mah aya lobang teh dibabaskeun. Gitu. Naon sikatan dina coca-cola? Colok cabut, colok lamot. Gitu. Bedana penyakit nyeri kiih antara awewe jeung lalaki. Naon? Naon euy. Lamun awewe mah jeung jeuriheun, lamun lalaki jeung jeurih kon. Bisa. Lamun diasupkeun lempeng pas ngaluarkeun bengkok. Naon euy. Ngorong. Bisa. Tah, ieu mah aya carita. Carita salaki jeung pamajikanana. Kumaha? Iya kan mikna di dieu. Cek salakina teh, "Neng, ngepin yuk ah. Ali mah kantun tinta beureum. Kumaha atuh lamun dikotret wae?" "Alim ah cangkeul," cek awawena. Teh bae deui. "Kumaha atuh lamun didikte?" "Apal meureun."